Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ala mati kaunihi sareng eta tetep tina sapalihna ciri kabuktosanana abdu minal arifina eta ti golongan jalmi makrifat pana uhu aripana na abdu an nafsihi tina dirina abdu faida waqo'a mangka dimana-mana tumiba abdu fi zalatin dina kasalahan au asoba atawa ngeunaan huka abdu naon goflatun poho syahida tahnyaksian atanapi ningali abdu tasrifal haq kana molah genana Allah pihi di abdu wajiryana qodaihi sareng kana berjalan papastena hak ngaberjalankeun papastena hak alaihi ka abdu kama anahu saperti yen saestuna abdu ida sodaro eta dimana-mana bijil minhu ti abdu naon to'atun to'at aulaha atawa pertela lahu ka abdu naon musyahadatun ningali kolbiyatun anu bangsa hate lam yaro tah teu ningali abdu fidalika dina itu to'at atanapi musyahadah haulahu kana dayana abdu wa kuwatahu sareng kakuatanana abdu fala parko maka teu aya beda na eta tetep indahu mungguh abdu bainal halaini di antara dua tingkah li annahu karana saestuna abdu gorikun eta anu titeulem fi bihari tauhidi dina tauhid anu sapertikeun lautan qadis tawa nyata narima akur naon khaupuhu sieuna abdu waroja uhu sareng roja na abdu falayan kusu maka tengurangan naon al isyanu maksiat khaufahu kana sieuna abdu wala yazidu sareng teu nambahan naon al ihsanu gawe kaalusanana abdu maksudna roja'ahu kana roja'na abdu faman mangka saha jalma lam yajid anu teu manggihan man hadihil alamata kana ieu ciri fihi di abdu falyujahid mangka kudu merangan abdu nafsahu kana nafsuna abdu birriyadati kuriyadoh wal adkari sareng pirang-pirang zikir hatta yasila sehingga yen tepi abdu ila maqamil irfani kana martabat makrifat wa muradul musonipi sareng ari anu dikarepkeun ku musonip bihadil hikmati ku ieu hikmah tansyitu saliki eta nanginaskeun nana salik anu ngambah warob muhimmatihi sareng ngaluhurkeun cita-cita na abdu anil i'timadi cul tina i'timad tina tatagenan ala sayin kana hiji perkara siwa maulahu anu salian ti pangeranna abdu la tazhidu lain nyuwungkeun ngosongkeun fil amali dina pirang-pirang amal li annaha karna saestuna amal sababun eta sabab adiun anu bangsa adat fil wusuli dina tepi ilallahi ta'ala ka Allah ta'ala wala tahkiruma sareng lain ngahinakeun perkara
tuntiju anu ngabuahkeun amalhu kana emma minal ahwali buktina mah pirang-pirang tingkah hate maksudna wa goiriha sareng salianti ahwal li anna dalika karana saestuna itu matun tijuhu minnatun eta nugraha minallahi ta'ala ti Allah ta'ala layam bagi anu temesti naon roduhu nolakna itu ma irodatuka ari ngamaksudna anjeun atajrida kana tajrid ngosongkeun tina asbab atanapi ngawungkulkeun kana ibadah ai mailu nafsika tegesna condong na hate anjeun ayuhal muridu he murid as-sadiqu anu bener ila tajridi kana tajrid ani kana ngosongkeun anil asbabi tina pirang-pirang sabab adz-dzahiriyati anu bangsa zahir ay khurujika tegesna kaluarna anjeun anha tina asbab wa adami mu'anatiha sareng henteu ngenyak na kana asbab ma'a iqomatillahi sarta netepkeunana Allah iya ka anjeun fil asbabi dina pirang-pirang sabab wa alamatu dalika sareng ari ciri na iqomah ayu hayya eta yen nyawiskeun Allah kana asbab laka pikeun anjeun wa antajida sareng yen manggihan anjeun assalamata kana salamet pidinika dina agama anjeun inda mu'anatiha dina nalika ngenyak-ngenyakna kana asbab wayan qati'a sareng yen narima pegat biha ku asbab naon tom uka tomakna anjeun amma tina perkara ayat dina leungeun-leungeunna manusa walayus gila sareng yen teu nungkulkeun ma ka anjeun amma tina perkara anta anu ari anjeun pihi eta tetep dina emma min wadhaifil ibadati buktina mah pirang-pirang padamelan pirang-pirang ibadah adz-dzahirati anu zahir wal ahwali sareng pirang-pirang tingkah hate sareng pirang-pirang tingkah al batinat anu samar mina syahwati eta tina syahwat tina kahayang ay min syahwatin nupusi tegesna tina pirang-pirang syahwat pirang-pirang nafsu alati anu tad'u anu ngajak lati ilaiha kana syahwat al khofiyati anu samar min wadhaifil ibadati buktina tina pirang-pirang padamelan pirang-pirang ibadah adz-dzahirati anu zahir wal ahwali sareng pirang-pirang tingkah al batinati anu batin anu samar minasyahwati eta tina syahwat ay min syahawatin nupusi tegesna tina pirang-pirang syahwat pirang-pirang nafsu alati anu tad'u anu ngajak ilati nupus ilaiha kana syahwat al khofiyati anu samar wakanat sareng bukti itu irodatuka syahwatun eta kahayang nafsu li adami ukupika karana henteu cicingna anjeun ala muradi saidika kana anu dikarepkeun kudunungan anjeun wa muwafaqatika sareng ngakuranana anjeun murada nafsika kana anu dimaksud ku hate anjeun kana anu dimaksud ku nafsu anjeun wa khofiyatan sareng anu samar li anna dhahira dzalika karana saestuna li anna dhahira dzalika karana saestuna anu dhahirna itu irodatuka
anna murodaka eta saestuna anu dimaksud ku anjeun bitajarudi ku ngosongkeun tina asbab al inqita'u eta narima pegat ilallahi madep ka Allah Ta'ala wa taqarrubu sareng gawe deuheus ilaihi ka Allah wa batinuhu sareng ari jeroanana dzalik anam murodaka eta saestuna anu dimaksud ku anjeun asuhratu eta hayang masyhur we bil wilayati ku kawalian litaksida supaya ngamaksud ka anjeun saha annasu manusa bil i'tiqadi ku nekadkeun wa taqarrubi sareng gawe deuheus ilaika ka anjeun patak to'a tuluy megatkeun Allah amatina perkara anta anu ari anjeun bisodadihi eta dina malebahan kana emak